Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tipayun dina sabadana simkurinyakeun tahiyatul islamiyah. Mangga urang sami-sami majatkeun puji sinareng syukur kadat Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah kalayan kudrat iradat inayah Allah Subhanahu wa taala dina enjing ieu urang sadayana tiasa silaturahim, tiasa kumpul ngariung di hiji tempat anu sae mungguh Allah Subhanahu wa taala dina raraga perkara anu sae nyaeta dina enggoning tolabul ilmi. Mudah-mudahan ku kehadiran urang sadayana dina saat ieu diwuwuh ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Oke, di samping eta mudah-mudahan urang sana kenging sapaatna ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sholawat miwah kahormatanana mugi Allah Subhanahu wa taala ngalimpahkeun ka junjunan urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, ka kulawargina, ka para sahabatna, teu ka kantun ka umatna. Tug duikeun ka yaumil akhir khusus bil khusus. Mudah-mudahan di samping rahmat Allah oge atuh diwuwuh ku wasilah urang ngagungkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang kenging syafaatul udma, pertolongan ti anjeunna engke di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sepuh oge kasepuhan sadayana mangga atuh dina sateuacan urang ngalajengkeun kana hansa. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala toleh-oleh salaresna mah tadi oge nya pinuh ku doa, pinuh ku pangharpan urang ka Allah Subhanahu wa taala ti kawit pangintennya tadi ku hadoro telas atuh aosan-aosan anu sanesna diakhiri nembe atuh sabada doa ku sholawatnya khususna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu aya lepatna nya urang salawasna urang nyuhunkeun ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sabab urang lobana doa ka Allah. Allah mah moal ngarasa naon kitu, moal ngarasa bosen nya. Pikeun jalma anu ngadoa sabab doa teh ngarupakeun ibadah. Salah sawios ibadah di antawisna doa sanes salat hungkul ibadah teh di antawisna ngadoa ge nyuhunkeun ka Allah. Surah Allah dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Prak aranjeun sadayana menta ka kami, ngadoa ka kami, astajib pasti kami bakal ngaijabah karena doa aranjeun kabeh astajib lakum. Ngan kunaon atuh cenah doa urang teh tiba heula ngadoa teu dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Tak kade di dinya urang ulah nyalahkeun ka Allah. Ya.
buah-buah urangna ieu ya buah-buah diri urang diantawisna pan anu matak moal naon doa na moal dikabul ku Allah teh di mana perut urang dieusian ku hal-hal anu teu halal ya sok komo bari anu diharapkeun eta matak nolak matak ngahalangan kana dikabulna doa ku Allah Subhanahu wa taala. Buah-buah urang teh geuning ieu teh loba dosa. Can bersih hate teh. Utamana dina hate urang timbul ngaduakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min daliknya. Mudah-mudahan urang masing yakin nyuhunkeun teh ka Allah Subhanahu wa taala. Ting yakin. Ya, nyuhunkeun hanya ka Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni saudara gitu ulah minta kasih si kagigir adeknya urang minta kasih si minta kagigir ka Allah nu baris ngamasihan ka urang teh wati Allah Subhanahu wa taala ngadoa mah benten sareng iltimas lain doa iltimas minta jalma ka jalma eta minta iltimas nah doa ge minta keneh eta ge ngan disebutna teh doa nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala ya, nyuhunkeun ka Allah itu eta doa upami nyuhunkeun ka para jalma disebutna teh sanes doa iltimas dina hukum Islam disebutkeun teh putra nyuhunkeun ka jen sempuhna urang ka urang menta teh iltimas lain doa tapi lamun urang menta ka Allah Subhanahu wa taala disebutna teh urang ngadoa mudah-mudahan di samping ngadoa urang teh kedah aya ikhtiarna kitunya ulah ngadoa mah ngadeluk ari ikhtiar henteu hayang beunghar cinukul we terus mung usaha pamana salaki urang ngadoa mung ngapoe teu eureun penting tehudang tehudang tesare itu nya hudang we nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala hayang beunghar ari usaha tara rek di mana ya tuh jadi aya jalan ikhtiar berarti jalan ikhtiar urang doakeun salaki urangnya mudah-mudahan saroge urang sareng usaha tapi orang usaha karena naon bae nya ngabantu niatan orang ngabantu kan janten saroge nya bami usaha teh mah saroge anu langkung kawajiban dina usaha mudah-mudahan atuh dina usaha saroge urang sadayana mudah-mudahan sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaduana anu teu daramang nya ulah oleh-oleh urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala iwati Allah nu baris nyagirkeun kana panyakit lain dokter lain obat nu bakal nyagerkeun kana panyakit mah ngan eta mah sakara wasilah kade sing emut ku zaman kiwari urang ulah sieun teuing ya nya sieun mah kudu aya ngan ulah sieun teuing ulah kateuingan gitu lamun ngarasa sieun urang ikhtiar gitu ikhtiar tapi kade ikhtiarna anu kaharti ku urang ulah ikhtiar anu teu kaharti ku urang usaha jaga kesehatan orang ya nu dianjurkeun ku pamarentah anu kudu naon cuci tangan itu ieu salaresna mah eta mah ku Allah oge tos dipayu nya dina wudu mangga dina wudu teh pan mun kudu ieu ramo teh kitu pan panangan nya dina ilmu fikih pan kitu ieu teh tah kudu kitu-kitu sapertos ayeuna anjuran ti pamarentah lah kakara kamari anjuran ti pamarentah kitu Islam ti zaman Kangjeng Rasul dia bade wudu teh panangan teh tah atawi sedek pigeulang duikeun ka dieu nya tina duikeun pigeulangan duikeun karam terus dina kuku-kuku itu ya bisa aya anu narapal terus atuh kana irung pan sunat ging srek cai kana irung sedot ka jero urang mah da peurih nya peurih eta teh teu biasa mah sedot geus sedot breng dikaluarkeun insyaallah mun aya teh mah bibit penyakit pada kaluar gitu ya eta teh usaha urang tah mudah-mudahan ya
urang sadaya ngadoa kalau subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan anu teu daramang wargi urang boh saha wae anu teu daramang dina saat ieu kum seluruh umat Islam mudah-mudahan kahiji pasian kasobaran ku Allah subhanahu wa ta'ala atuh anu kadua mudah-mudahan anu tujuan anu diharapkeun kurang sadaya sing disehatkeun dicageurkeun secara bihara-bihari deui supados dina ngalaksanakeun ibadah tiasa sampurna nya amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari kumaha ge urang teu sehat mah ibadah teh hese sampurna ya boro-boro keur teu da non keur teu sehat ya. Keur sehat oge urang teh kadang-kadang hoream kana ibadah teh gitu. Komo deui ayeuna teu sehat. Keur nangtung bener mah Allahu Akbar panceng hate ka Allah Subhanahu wa taala jeletot dina cangkeng pasti pikiran teh aduh ieu padahal bibir mah keur maca Fatihah tapi hate mah ieu cangkeng udah nyeri kieu panas ngaganggu teh. Itu ya tak kurang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan atuh urang disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah urang ditarima ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pamaksadan urang sana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah anu kadua kalina nya urang sadayana calikna di ieu tempat teh ngarupakeun hiji kawajiban hukum wajib sur Kanjeng Nabi kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan sing jadi anjeun sadaya kudu jadi kun kana yakunu kun pil amat marentahkeun kun tina kana yakunu kana bukti kudu bukti anjeun teh kudu jadi anjeun teh aliman kahiji alim ari disebutkeun alim teh tukang ngawuruk tukang mamatahan alif ba ta sa diparentahkeun eta teh mamatahan jadi alimnya ngan urang meureun ayeuna ari alim anu cara alim baheula mah jauh aya namanya ese tapi tetap urang kawajiban pamita aya rek saha deui anu tiasa sok purukeun gitu purukeun sanes bari neme tiasa alif oge nya alif ba ta sa teh mamatan eta diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kaduana lamun urang teu bisa jadi alim teu bisa ngawuruk da meureun ari ngawuruk mah kahiji meureun urang teh baheula ge non istilah diajarna atawa masantren henteu rek bisa ngawuruk kumaha upamana ngaos teh belang betong lamun keur daek we datang teh gitu erek kumaha bisa jadi alimna boro-boro jang batur jang sorangan ge upamana ya. Urang teu tiasa au muta'alima tingkatan kadua kaya tingkatan alim nu kaduana tingkatan teh muta'alim disebutkeun muta'alim teh anu diajar ngaji mana diajar ngaji datang ka pasantren nyana kitabna nyana pulpena baheula mah kalam nyana ku kalam baheula mah tol kana minyak we tol kitu we ayeuna mah gampang pulpen we langsung ngeusian dina kitab gunul di pasantren teteh muta'alim ngaranna santri aya nu di pondok pasantren ari urang asup kana naonnya teu mawa patlo da urang mah au mustami'an tingkatan katilu mustami anu ngupingkeun sami parentahan ti Kanjeng Rasul teu tiasa janten alim atau janten muta'alim teu tiasa muta'alim atau samian nguping-ngupingkeun urang gitu persayeuna nya alhamdulillah laksana
Pak Ustad abdi mah jadi alim teu bisa, muta'alim komo teu bisa nulis, mustami'an ceuli geus torek geus teu kakopi. Au muhiban aya tingkat kaopat. Muhiban mika cinta, cinta karena pangaosan atuh datang-datangna, atuh resep kanu ngaji teh ulah nyewa muhiban namina. Nah ngan kade wala takun khomisa, wala jeung ulah ajeun takun bukti ajeun khomisan jadi jalma anu golongan kalima. Mana tukang mamatahan henteu diajar ka pasantren henteu ngadengekeun henteu ya. Cinta oge henteu resep-resep acan eta mah ulahnya mudab-dabun nu kitu mah gitu. Ta mudah-mudahan urang sanos bari kaayaan mustami'an ngupingkeun wungkul ceuk paripaosna heuda cenah kumaha tuh ngaji teh balik teh kitu keneh pamana geun ku calikna oge insyaallah seueur pahalana nya insyaallah nya. Kanon Allah Subhanahu wa ta'ala bakal ngagundukeun, bakal masihan rahmat, bakal masihan hidayah ka jalma anu daek cicing dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Eta nya mudah-mudahan naon lupa atuh pangaosan urang sadayana aya dina ridho rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga urang lajengkeun we kana hansa nya ulah-ulah kakantun teuing. Alhamdulillah simkuring ngahansa dina ayat suci Al-Quran dari pasihan jatah ngan dina jadwal teh wayahna sana dia tuliskeun tafsir hadisnya geun wang campur-campur we gitu nya. Hadis neme atos ya kayana Al-Quran mah wang hansa da Al-Quran teh ieu teh ngarupakeun hiji pedoman urang ya. Pedoman urang di samping macana sanes teu ngartos oge salaresna maca Al-Qur'an mah meunang ganjaran. Teu ngarti daduka naon ieu teh dalin urang Arab. Teu ngarti kana bahasa Arab da teu masantren teh ya. Teu pernah diaji eta Al-Qur'an teh hartina waktu keur masantren. Tapi insyaallah maca Al-Quran masanos bari teu terang hartosna bakal kenging pahala mu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terang hartosna bakal ditambah-tambah kasayang teh ditiko-tiko katiluna diamalkeun ku urang mun hubungan jeung masalah hukum ya anu fardu anu sunat anu mubah anu haram anu wenang sahukum teh aya 5 kan gitu. Wajib dilaksanakan, anu haram ditinggalkan, anu sunat kurang dilaksanakan, nu makruh kurang ditinggalkan, anu wenang erek dilaksanakan, rek henteu kajeun ban kitu. Teu naon. Ban kitu, nu wajib di mana dipigawe matak menang ganjaran lamun ditinggalkan disiksa. Contoh salat 5 waktu wajib hukumna. Lamun urang teu salat teh wayahna bakal menang siksaan ti Allah. Haram lamun dipigawe menang siksaan, lamun ditinggalkeun henteu menang ganjaran. Sunat dilaksanakeun menang ganjaran, ditinggalkeun moal disiksa. Ngan goreng wungkul gitu. Makruh lamun dilaksanakeun goreng kurang. Lamun ditinggalkan kurang menang ganjaran. Lamun menang nah, hukum menang erek dipigawe erek teu dipigawe ge ngan kadang-kadang tina hukum menang bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi sunat. Contoh mana urang ayeuna sok sering jarahnya ka pakuburan kade jarah osok jarah ka kuburan. Saur Kanjeng Nabi
kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur fajuruha. Kaula saur Kanjeng Nabi nahaitukum ngalarang ka anjeun kabeh ziyaratal kubur, jarah ka kuburan. Dilarang eta jarah ka kuburan teh dilarang. Kusaha? Ku Kanjeng Rasul. Harti dilarang teh ulah jarah ka kuburan. Tapi eta dina tungtungna can parat eta teh. Ade mata lamun maca Al-Qur'an, maca hadis sing parat ulah sapotong-sapotong. Bisi nyalahan kana harti. Dina eta tungtung hadis pajuruha prak anjeun jarah. Tuh. Sabingung sekurang teh nya. Apa nyare? Tapi nitah. Dicare, tapi dititah. Non maksudna ieu timbul we kaedah usul fikih tuh. Dina usul fikih panaya fikih teh. Dina fikih teh nerangkeun masalah hukum. Ngahartikeun kana ayat Al-Qur'an, ngahartikeun kana hadis Nabi teh henteu sembarangan teh. Ngangge ilmu usul fikih, ilmu ma'ani nya, ilmu bayan jeung sabangsana ningali oh ieu teh da kalimatna teh kitu geuningan ngagunakeun fil mudhari'na teh upamana aya nun sakilah bahkan nun teh nun khafifah bahkan ieu mah sakilah mimitina make lam bahkan mimitina make lakon tuh make kalimat kon teh aya tujuanana gitu. Nah, saur kaidah usul fikih lamun larangan ya ditunturkeun ku parentahan asup kana wenang. Meunang tah tina wenang bisa jadi wajib, bisa jadi sunat, bisa jadi haram. Kumaha haramna? Nu haram we urang ieu. Datang ka kuburan teh lain ngadoakeun tapi minta ka nu geus maot, haram hukumna. Gitu. Maka teh sar. Naon atuh kadinya doakeun anu geus maot teh ku urang, ngaos yasin, ngaos sholawat dina teh nya, ngadoakeun gitu. Ulah menta. Tah nu teu kengingna teh menta. Minta kanu maot sok aya di antarana pan kitu minta kanu maot ma atuh abdi teh beungharkeun mah geus maot eta indungna teh bere beunghar kumaha doakeun mudah-mudahan insyaallah ku wasilah doa urang hirup bakal dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala eta urang nyuhunkeun kabarokahanan gitu nyuhunkeun kabarokahanan. Tah, mangga urang lajengkeun kana hanca kamari tos duikeun ka ayat 18 dina surat Al-Baqarah. Ieu masih nyarioskeun tentang jalma-jalma anu munafik. Ieu hukum tentang keimanan ieu teh keimanan heula ieu dina ieu teh ieu seueurna. Nu dicarioskeun di dieu supaya yakin urang ka Allah Subhanahu wa taala. Dina ayat anu ka-18 kamari a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim summum bukmun umyun fahum la yarji'un gitu tan terakhir teh jalma kafir jalma anu munafik ku Allah Subhanahu wa taala sumum teh ditorekeun seurina dalam artian lain torek secara bener-bener celina torek ngan teu dipake ngadenge eta jalma anu kafir eta jalma anu munafik karena ajaran agama Allah khususna ajaran anu dibikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditorekeun ku Allah Subhanahu wa taala celina pangrunguna ceulina mah aya keneh itu ngan pangdenge kana hak ari pangdenge anu kana nu teu pararugu mah kana nyanyi itu kadenge keneh ningali ayeuna dina TV ningali dina HP TikTokan bisa kadenge bisa nurutan ya
tapi karena kahadean seolah-olah ditutupan sumun bukmun iya biwirna bahamna bukmun dipirekeun ku Allah subhanahu teu bisa nyarita gagu pire teu tiasa nyarios kumaha ari nyarios mah bisa nganyarios kana kahadean henteu itu nu dicaritakeun teh kagorengan we nu dicaritakeun teh biwir teh eta teh bukmun umyun lolong dilolongkeun panona ku Allah subhanahu wa ta'ala dilolongkeun kana naon dilolongkeun kana hak kana parentahan Allah anu kudu ditinggalikeun Al-Qur'an piwarang ditingali ku urang sok tingali Al-Qur'an damung ningali Al-Qur'an mah ari kana HP mah anu teu paradugonya panon urang terus serang we rumasa urang mah unggal usik muka HP teh ye danu di muka teh lain anu alusna kadang-kadang ya anu teu pararuguna salaku barudak ayeuna kan gitu pahum la yarjiun manehna teh layar jiun henteu daek kembali henteu daek balik tina naon anil hak tina anu bener anger wae itu layar jiun tina dolalah tina kagorengan cicing we teu baliknya kana bener gitu eta jalma anu munafik khususna ya. Jeung jalma-jalma anu kupur terutama yang munafik kadenya anu munafikan ieu bilih aya dina diri urang nah gitu ngawati-wanti sabab anu jalma munafik teh ari pengakuan mah pan iman pengakuan mah Islam tapi eta pengakuanana teh henteu sesuai ya antara bibir jeung hate henteu matak dilaknat ku Allah subhanahu wa ta'ala bakal diasupkeun kana neraka pidarkil aspali minan nar innal munafiqina sanyana jalma anu munafik bakal diasupkeun kana kerakna minan nar darkil aspal panghanap-hanapna anu mah panghanap-hanapna teh diibaratkeun kerak teh pang panasna lamun ieu diibarat-ibarat di dunia gitu ibarat di dunia mal jauh di neraka oge gitu. Mangga urang lajengkeun kana ayat anu kasa 18 na a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim au kasoyyibim minas samaa'i fihi tadi dina muqaddimah tos diaoskeun nya ayat nu ka 18 au atawa maksudna di dia dimisilkeun dicontohkeun jalma anu munafik gitu tah ya contoh gambaran ti Allah subhanahu wa ta'ala pikeun jalma anu munafik nu asal kalimatna teh amun dipanjangkeun mah au masaluhum gitu tadi hartikeun teh au atawa di ari contona jalma anu munafik teh kasoyibin eta seperti jalma anu kahujanan iya tadabur ka urang sadayana kumaha cenah anu kahujanan jalma kahujanan dari contohkeun jalma anu munafik aya ka ashabil mator hartosna kasoyibin teh ashabil mator ashabi teh sahabat mator kahujanan jelema anu kahujanan gitu kasoyibin teh diibaratkeun seperti jalma anu kahujanan asalna tina kalimat soba ya subuh soyibin soba kakeunaan gitu tah nu kakeunaan pucai berarti kahujanan tina soba teh pan soba teh keuna gitu
minas samai sai ti langit tuh. Seperti jalma anu kahujanan ku hujan datang ti langit seperti kamari agung brog urang di tengah jalan kahujanan gitu rawah non riweuh pantat teh komo jauh kali itu kadieu teu aya tempat ngiuhan ripuh pak pihi anu tetep dina eta langit teh dina waktu keur hujan dulumat poek jalma anu munafik hirupna teh saperti keur waktu hujan manehna kahujanan asahabna sahab teh di luhur teh mega itunya mega na poek dulumat minas sama di langit teh poek warodun di samping poek rodun teh geledeg ya guludug keur hujan gede eta jalma teh jalma anu munafik teh saperti kahujanan di tetewa hujan gede datang geledeg coba ka urang kumata bayangkeun tah urang di tengah leuweung di tengah-tengah tempat anu jauh kaditu kadieu datang hujan gede datang guludug riweuhna didinya teh saleresna dina katerangan rodun didinya teh diantara malaikat ditugaskeun ku Allah Subhanahu wa taala contohnya umat-umat kapungkur pan seueur anu ancurna binasana ku sabab teu iman ka rasulna teh didatangkeun ku Allah Subhanahu wa taala rodun geledeg nepikeun ka paraeh eta teh sora malaikat ngan ari cek ilmu pengetahuan mah eta teh non eten positif jeung negatif diaradohkeun wae eta cek pengetahuan nya itu cek tina ilmu agama teh malaikat anu ngaluarkeun sora geledeg teh di samping eta sora geledeg wabarkun aya barkun teh kilat coba lagi ningannya gurinyai belduk panduan teh riweuh tak kaayaan jalma anu munafik teh kitu cenah tah kaayaanana dicontohkeunana kahujanan kaayaan poek dordar gelap bari kilat ting burinyai ya jaluna asobiahum anu ngajadikeun eta jalma anu kahujanan tadi asobiahum kana curug-curugna eta jalma pi adanihim kana ceulina minas sawai kusabab ngadenge guludug dicocokkeun ka dieu tah gitu gambaran jelema munafik eta kalakuanna model kitu mun diibaratkeun tadi ya contoh masaluhum teh nya contoh curugna diasupkeun kana liang ceulikna adanihim sabab ngadenge tarikna eta suara siddati sauti rodi supaya naon supaya ulang ngadenge naon sababna hadarul maut sieun paeh tah hadarul maut tah ieu teh ngarupakeun nya contoh ti Allah Subhanahu wa taala di mana-mana ida nazalal Quran wapihi dikrul kupri ngelingan ya jalma anu kupur jalma anu munafik seperti gitu seolah-olah manehna teh ngadenge aya Al-Qur'an dicocokan ceulikna teh gitu teu inget loba siksaan pikeun manehna boro-borong teh di akhirat di dunia na keneh oge pikeun jalma kafir
gitu. Usabab dulu mat al-wa'id naon nisbatkeun ayeuna tadi dulu mat anu poek teh nya nu disarupakeun kana rodun gelap teh janji ti Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah Subhanahu wa ta'ala jeung wa'id ancaman pikeun jalma-jalma munafik, ancaman pikeun jalma-jalma anu kupur. Seolah-olah Al-Qur'an teh diibaratkan pikeun manehna seperti barkun tadi, seperti tadi guludug tak dicocokan seulina, artina teu ngadenge tadi teh sumun bukpun umyun paung layar jeung mung balikeun kana kahadean teh kitu tah. Ieu ibaratna model kitu, ibaratna model jalma anu kahujanan datang guludug terus kitu datang kilat nyocokan seulina da sieun kasamer bisi pae nya kitu keneh. Jalma kafir, jalma munafik di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun ayat-ayat Allah terutama anu asup kana wa'idna. Panya Al-Qur'an teh nya aya wa'ad aya wa'id. Sing emotnya dina Al-Qur'an teh eusina Al-Qur'an ya. Wande ya. Kana eusi Al-Qur'an surang terang kahiji aya anu nerangkeun masalah keimanan. Supaya orang iman ka Allah, iman ka Rasul. Nah Al-Qur'an aya. Al-Qur'an kaduana pinuh eusina dina hukum-hukum tentang kewajiban salat, puasa, zakat, anu teu salat kumaha, anu teu ngaluarkeun zakat kumaha, aya-ayana marentahkeun sedekah jeung sabangsana, marentahkeun salat 5 waktu, puasa dina bulan Ramadan jeung sabangsana, tiap di pawarang naik haji pikeun jalma anu kawasa. Teh hukum aya dina Al-Qur'an. Katiluna dina Al-Qur'an di antarana aya riwayat-riwayat tareh. Riwayat Kangjeng Nabi Nuh aya dina Al-Qur'an, riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim aya dina Al-Qur'an, riwayat Kangjeng Nabi Hud aya dina Al-Qur'an, riwayat nabi-nabi dugikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina Al-Qur'an aya jeung termasuk riwayat umatna anu durhaka. Pikeun naon eta? Supaya jadi pelajaran pikeun jalma-jalma anu beriman khususna umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalma teu iman binasa keur teh geuning nya aya anu di kerem wae ku laut, aya nu datang suara ti luhur suara malaikat teh nepikeun kating jarung ke jalma-jalma kafir maraot nya paraeh di dinya. Terus aya oge anu seolah-olah ditinggangan, aya seolah-olah angin ngagelebuk ya, macam-macam siksaan ti Allah Subhanahu wa taala aya dina riwayat eta. Aya oge Al-Qur'an teh disebutkeun tadi wa'ad wa'id, janji jeung ancaman. Janji pikeun jalma anu ngalaksanakeun ibadah jalma iman, ibadah amilus solihah dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala surga. Nah Allah dijanjikeun ku surga di akhirat, di dunia nah keneh insyaallah bakal meunang kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Eta janji. Janji Allah beda jeung janji urang. Janji Allah insyaallah bakal terjadi. Ulah naon urang? Ulah mang-mang. Di Al-Qur'an pan dijelaskeun innallaha la tukhliful mi'ad kan gitu nya. Sanyanyana Allah Subhanahu wa taala la tukhlifu moal sulaya al mi'an tina janjina. Jalma iman dibarengan jeung amal soleh bakal diasupkeun kana surga. Surga anu mana eta ibaratkeun surga tempat pangeunah-ngeunahna nya. Anu di dieu cur-coresna nya. Kholidina fiha abada nu langgeng dina surga teh. Min tahtihal anhar dihandapeun
eta di sekelilingan eta surga teh seueur walungan-walungan ya. Bahkan dina ayat-ayat anu sanes wa pawakihun buah-buahan sakitu seueurna nu teu aya usumna teu kudu urang ngalengkah hayang metik teh buahna ngasongkeun ka urang hayang naon aya pan anu yeuna widadari didinya pelayan diasong ketinggal orang tinggal itu teteh ngagambarkeun ya wa'adna Allah subhanahu wa ta'ala janji na Allah subhanahu wa ta'ala pikeun jalma anu iman bakal dibere surga anu sakitu ngeunahna wa'in aya wa'in tadi aya hubungan wa'in di dieu nya disebutkeun wa'in teh ancaman anu disebut ancaman teh pikeun jalma atuh nya jalma anu teu iman ususna pikeun jalma anu tadi teh anu kafir jalma anu munafik ngarupakeun tadi ancaman al-wa'in ti Allah subhanahu wa ta'ala gambarkeun rodun guludug teh seolah ancaman ti Allah kumanehna mah Al-Qur'an seperti guludug gitu tak ribut manehna tuh nyocokan seuli da mu ngadenge bisi cilaka sieun maut tadi teh hadarul maut pan gitu ancaman ti Allah dina ayat anu sanes ancaman ti Allah nu dibuktikeun di akhir engke nyaeta ku ayana neraka jahanam anu sifat eta neraka ayo sebatkeun alam tempat upang nyeri na alam alim azabun alim kade sanes ku ain ya azabun ali ulah alim salah azabun alim siksaan anu pohara nyeri na sebutkeun Al-Qur'an ya siksa neraka teh aya anu muhin anu ngahinakeun anu nganyerikeun anu bakalang jeung macam-macam anu goreng eta gambaran neraka teh bahkan can diibaratkeun panjalma anu pangenteng-entengna neraka teh di mana dampal sukuna adek kana neraka ngagolak polona kakara adek komo lamun digebruskeun sing-sieun urang ya tah lamun aya wa'id eta ancaman pikeun jalma-jalma kafir mah didenge teu didenge seolah-olah sajeng dicocokan seulina dah os nu geus nyaho kana paeh war kitu panjalma cenah bener kitu cenah kos nu geus nyaho boro-boro engke di akhirat di kuburan oge pat encan nyang hayang buru-buru mah kubur we hayang nyaho gitu cobaan kabuktikeun mah teu percaya mah itu urang sing yakin Al-Qur'an moal bohong tapi tetap ke orang kafir orang munafik dibohongkeun insyaallah kayak dina ayat nepikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala dina ayat dina satelasna paktu bisuratim mimisli sok datangkeun ku anjeun teu percaya mah hiji ayat anu sarua jeung Al-Qur'an minimal 3 ayat da teu bisa orang kafir memang jaragonya orang kafir teh orang Mekah kapungkur orang Mekah teh jarago dina segi bahasa dina ilmu ma'ani jarago dina syair jarago sok cenah anjeun buktikeun lamun bener anjeun jago nganggap Al-Qur'an jeunan Muhammad lain wahyu ti Allah subhanahu wa sok datangkeun paktu bisuratim mislih datangkeun hiji ayat datangkeun hiji surat dina riwayat menta minimal 3 ayat teh ulah loba-loba teuing tapi kudu sarua jeung Al-Qur'an dina segede ma'anina nya mangga tingali dina bahasa Al-Qur'an da jauh jeung bahasa Arab atuh ya.
tantang tu barisaeun ngarti orang Arab oge mun teu diajar kana Al-Qur'an mah arti bahasa dina Al-Qur'an orang Arab mah bahasana dina bahasana dina cara susunan bahasa mangga dina Al-Qur'an lamun tungtungna nun kabeh dina akhir ayat seperti syair deui itu langkung-langkung ti syair lamun alif tungtungna alif kabeh lamun tungtungna dina ya maksuroh ya iya maksuroh teh anu sapertos waduha pan iya teteh eta teh asal tina alif sadayana waduha walaili ida saja tuh sajaya nulis nama pan gitu ngan teu dititikan saja kola eta bahasa susunan bahasa nah eta Al-Qur'an tuh kumaranehan nama pan teu diakui teh nyocokan ceulina gitu naon sababna nyocokan manehna karena celina dina waktu datangna ayat-ayat suci Al-Qur'an anu didugikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manehna bisi condong kana kaimanan bisi ninggalkeun agamana kasieuna lamun eta teu dicocokan ceulina lamun didenge bisi kapincut manehna asup Islam mung asup Islam gitu dan geus dasaran pungewa teh ka Kangjeng Nabi di dasaran ku cenah geuningan jana Rasul teh jelema teu boga pan kitu kahayang nama Rasul teh datangna ti jalma-jalma anu geus tingkatan luhur keur memeh datang parentan ti Allah teh jadi pamimpinna pan Kangjeng Rasul mah jalmi anu teu gaduh pan lebetna teh nya gitu. Tak disepelekeun ku orang-orang kafir Quraisy utamana ku pamimpin-pamimpinna gitu. Seolah-olah marehna teh nyarocokan ceuli teh kadengena mah kadenge tapi henteu didenge gitu diibaratkeun tadi nyocokan ceuli teh nya sieun maot lamun diibaratkeun ku datangna geledek datangna kilat lamun kasabar pasti maot ieu nu dimaksudkeun ku Allah Subhanahu wa digambarkeun dina Al-Qur'an sieun maot teh sieun manehna kapincut agama manehna pae ganti ku agama Islam gitu ya teh maknana teh gitu ibaratkeun nya da seueur nah Al-Qur'an teh seueur ibarat maksudna naon supaya kaharti gitu supaya kaharti ku akal urang ngan kade ulah kabeh ayat kudu hayang kaharti ku urang ku akal urang sok komo bari anu hubungan jeung masalah keimanan mah urang ku ditarimakeun teh jeung keimanan contoh urang sering ngupingkeun kajadian Isra Mi'raj lamun di Bandungan di eten ku akal da moal kaharti atuh Isra ti Mekah ka Baitul Maqdis cok sabaraha ieu wae perjalanan waktu harita 2 bulan make onta nya ayeuna meureun ada cepet ayeuna mah da aya kapal udara nya baheula ieu zaman Kangjeng Nabi nu aya teh onta ku onta teh 2 bulan bahkan ieu dina riwayat Kangjeng Nabi tempat ebogna Kangjeng Nabi nuju di Masjidil Haram masih haneut keneh sedangkan perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sakitu tebihna ti Masjidil Aqsa ditaekeun ku Allah Subhanahu wa taala ka langit duikeun ka langit ka-7 ka mustawa jeung sabangsana berhadapan jeung Allah Subhanahu wa taala nampi salat 5 waktu uih deui haneut keneh tah tempat ebogna teh cek urang lamun dietekeun ku akal lamun haneut keneh
kira-kira lila cantah duka sabara menit mata aya nyebat ke sapertiga wengi aya nyebutkeun sawengi aya nyebutkeun eta pang ieu nama tak dibejakeun ka orang kures teh ka orang-orang kafir lolobana teu percaya sabab dibarengan ku naon ku akal di ieuna di pikiranana nyambal kaharti ku akal mah ya kaharti teh ku naon ku kaimanan jadi kudu tarimakeun henteu setiap ayat Allah bisa dihartikeun ku akal ya bisa kaharti ku akal oge di antarana seueur anu entong ditarima ku akal tarima na ku iman gitu lamun ku akal mah moal kaharti ku iman insyaallah mudang iman langsung percaya seperti saha Abu Bakar Siddiq pangpayuna anjeunna iman ka Allah Subhanahu wa taala nebikeun ka dinamian kenging nabi ge ti Kangjeng Nabi eta teh sahabat nami nama Abul Ka'bah nami nama eta teh lantaran pangpayuna asup Islam gaduh weh sebutan ti Kangjeng Rasul Abu Bakar Ari Abu teh bapa Ari Bakar teh tidak Bikrun Bakar Isuk bapana pangisukna naon pangisukna asup Islam pangpayuna Pak Abu Bakar panu pangpayuna asup Islam teh hiji sahabatna Abu Bakar kaduana istrina Siti Khadijah ka anu katilu Sayyidina Ali masih alit keneh remaja waktu sarita terus nu kaopatna Bilal Al-Habsi tukang adan di zaman Kangjeng Rasul budak belian asalna gitu Bilal tak Abu Bakar waktu Kangjeng Nabi Muhammad SAW di Isra ke Mi'rajkeun anjeunna sabab teu ditarima na teh lain ku akal aja namanya narimana diperhatoskeun ku kaimanan anu aya dina dirina langsung ngabenerkeun kaula lamun Muhammad nyarita kitu Muhammad nyarioskeun naon bae kaula pangheulana percaya ka mantenna mata meunang gelar asidik asidik teh ngabenerkeun itu jadi Abu Bakar As-Siddiq nu asalna Abdul Ka'bah teteh geus teu dipake teh teu kasohor kumaha lamun kanu sejen nu sejen lobana teu percaya loba nu datang ka Abu Bakar caritaan kitu datang deui ka sahabat Ali ka sahabat Ali mah beda deui waktu kejadian Isra Mi'raj ayo nanyakeun datang ka Sayyidina Ali langsung pedangna nyerepet ditibas beung Sayyidina Ali tetapi anu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benten sifatna eta mah nya sifatna Sayyidina Ali kasohor jalma anu gagah wani ngabela dina ajaran agama ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna sasarengan sareng Kangjeng Nabi tinuju alit keneh mang kalebetkeun putra pamana nya putra pamana tamangga urang lajengkeun deui mari waktos nya ta tadi manehna nyocokan ceuli teh kitu teh nya sieun pae ieu ibaratna tah dina anu dihartikeunana orang-orang kafir orang-orang munafik di mana datang ayat Al-Qur'an anu didugikeun ka maranehanana utamana anu hubungan jeung al-wa'id Allah Subhanahu wa taala ancaman Allah Subhanahu wa taala buru-buru anggapan maneh sor jeung geledeg kitu teh tah kana awakna karasana geledeg matak nyocokan ceuli teu didenge sieun naon sabab nah di dieu kasieunnan manehna sieun manehna kapincut asup ajaran agama
anu dicana ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah kitu nya, tah ieu sifat-sifat jalma anu munafik teh kitu tah. Anu mesa ayatnya. Mesa ayat insyaallah ke kana ayat anu ka 20 nya tuh. Wallahu muhitum bil kafirin. Tuh. Diakhiri dina eta ayat wallahu ari Allah muhitun eta anu ngaliputan bil kafirin ka jalma-jalma kafir. Nah, maksudna ngaliputan anu ngawasa jalma kafir kumaha Allah Subhanahu wa taala. Cek Allah siksa bakal menang siksaan. Da aya dina genggaman Allah Subhanahu wa muhit teh eta nu artinya muhit teh kitu nya. Muhitum bil kafirin teh gitu. Jadi wallahu muhitum bil kafirin. Artina orang-orang kafir aya dina genggaman Allah Subhanahu wa taala. Aya dina ilmuna Allah, aya dina kudrat sareng iradatna Allah nya. Pala yaputuna. Maka moal luput eta si jalma dina kakawasan Allah. Jadi muhitun teh aya dina kakawasan Allah di kumaha bakal menang siksaan jeung teu na ieu teh aya dina genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hartina Allah anu maha gagah anu kawasa dina sagala rupa. Muhitun teh kitu. Muhitun bil kafirin. Orang kafir ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha janji Allah. Sakuma ancaman kamarenehna bakal terlaksana pikeun eta jalma kafir sabab orang kafir aya dina genggaman Allah Subhanahu wa taala. Boro-boro orang kafir pan urang oge kumaha Allah Subhanahu wa taala. Urang kudrot di kudrot kawasa aya dina kakawasan Allah, aya dina irodatna Allah tiasa calik ayeuna di dieu teh ayana dina kakawasan Allah, aya dina irodat Allah Subhanahu wa taala. Tah mudah-mudahan kuasilah ayeuna urang sadayana ngaos dina ayat ya hubungan sareng orang-orang munafik. Mudah-mudahan sifat-sifat kamunafikan ieu mudah-mudahan ulah aya dina diri urangnya. Mudah-mudahan urang teu ditebihkeun tina sifat-sifat kamunafikan. Da kadang-kadang geuning sok aya we dina diri urang teh sifat kamunafikan. Urang geus hayang bener hirup di alam dunia aya godaan ka urang kadang-kadang hate teh henteu tenang. Mudah-mudahan sing istiqomah nya kaimanan kaislaman urang sadayana mudah-mudahan pastaqomu sing istiqomah dina kaiman malah mandar atuh urang teh kudu langkung di tingkat-tingkatnya langkung dilangkungkeun ditingkatkeun di kaimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sakali deui kuasilah urang ngaos dina dinten ieu mudah-mudahan urang sadayana atuh dikiatkeun kaimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sifat-sifat kamunafikan mudah-mudahan dileungitkeun tina diri urang sadayana. Mudah-mudahan nyata yantawisna ari sifat kamunafikan teh jika orang ngalaksanakeun padahal hate mah teu dilaksanakeun tapi ieu mah era we ku jelema gitu nya. Rada saleuheung masih kene era ku jelema. Daek teh nu sabenerna mah kudu era ku Allah. Ya, ari ku Allah teh era, ari ku jelema era salahnya. Rada saleuheung kene. Tah mudah-mudahan urang sana wasilah ngaos dina mudah-mudahan dikiatkeun keyakinan keimanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sasiereun sabeunyereun urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Kalepatan anu kasalahan dina ibadah urang mah teu sampurna mudah-mudahan wajburni moga Gusti tambalan tah kakurangan ibadah urang. Dina doa panina Robbi firli moga Gusti hampura abdi warhamni pika cinta abdi teh Gusti pika asih abdi teh wajburni tamalan kakurangan abdi urang abdi teh dina ibadah teh loba nu kakurangan tamalan Gusti tambahan nu salah teh benerkeun ditambahan pan kitu nya sasoe supaya jalid ulah soe gitu warpa ni angkatkeun darajat abdi Gusti insyaallah jalma anu diangkat derajat nu kalau bakal jadi jalma anu mulia mu Allah Subhanahu wa taala
mulia di dunia oge insyaallah di akhirat bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Warjukni wahdini warjukni, muga Gusti pasian rizki abdi. Sawaan pasian rizki teh Allah Subhanahu wa taala lain karena orang usaha eta mah sabab bungkul. Da loba nu usaha isuk nepikeun ka sore, ya anger we rizkina teh ngan sakitu. Ya. Rek Allah warjuk penta ka Allah. Warjukni wahdini, muga Gusti tuduhkeun ka abdi. Pasian abdi teh hidayah. Da daya bisa ustad teu bisa mere hidayah, ajengan teu bisa mere hidayah, kolot teu bisa mere hidayah, ngan mere jalan wungkul. Saha atuh Allah Subhanahu wa taala masihan hidayah ka urang. Wa'afini wa'fu ani, muga Gusti ka abdi masihan maaf. Masihan hampura. Hampura Gusti maafkeun kana kasalahan-kasalahan. Pan kitu eta dina salatnya. Eta pinu baca namanya kakara dina antara dua sujud homo timimiti mahnya dina salat lamun urang ngarti matak singati kana salat matak supaya pansang urang ka Allah Subhanahu wa taala nya calo kitu nya urang tingawitan takbir duikeun ka anu tos didugikeun nya kudu bagianana nya eta bagian ilmu fikih nya mangga sok dalami di samping eta teh supados kurang husuk pan itu diantara husuknya terang karena makna eta naon rupa anu dibaca insyaallah hate ngiringan salat teh lain sakadar gerakan tapi hate oge kudu salat metak aya keterangan salat teh dina waktuna jeung di luar waktu gitu salat teh luar waktu ge urang kudu salat gitu nya artina hate ingat eling ka Allah Subhanahu wa taala tah sakitu mudah-mudahan naon rupi pamaksa dan urang sadaya qabul ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin bi barakati umil Quran al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa nurina maulana Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli ashabina rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi mawqafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afna inda hisab Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'alukal ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.